Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri, para wargi, komandan Ramang, mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna simkuring bade neraskeun jejer cerita Sunda Jawara Panon Poe dina bagian anu ka-7. Sakumaha nu parantos di Bandungan dina bagian anu ka-genepna. Harita si combrang atau pikir combrang kiwaringin jeung abunala hasilnya hasil maling pangeutna pingarampog di bumina bah jugala di lemur Cijangkrik, perhiasan digondol, hartos mah sami wae digondol gitunya, malihan mah katuangan anu aya di tengah bumi di dapur pokoknya meledis ku tiluan teh. Takumaha atuh para kaum dangu sadayana lajenganana icarios langkung paosna mahayu urang Bandungan baiku sadayana dina mangsa alam harita ti peuting nya, mangsa alam harita nyatana ti peuting mangga ka sadayana derah mararanco ka sadayana. Kicomrang kiwaringin jeung abunala harita lumpat ngacurilat ngeblesat. Manehanana hayang buru-buru nepi ka pasir gumelar. Hayang buru-buru papanggih jeung anu jadi guruna nyatana eyang munding lulut. Maranehanana geus hasil menangkeun duit, geus hasil menangkeun perhiasan. Tiluanana cocorelatan bebelesatan dina wanci peuting, tapi sok sanajan peuting nu tiluan ieu awas lantaran geus diwaris elmu ku oyang munding lulut sangkan bisa nempo ti peuting kalayan jelas. Kancangna carita para kaum dangu sadayana kicomrang kiwaringin jeung abunala teges tepi we kapadomogna eyang munding lulut. Eyang munding lulut kadenge harita keur kerek we di kamarna. Atau pegawai kicomrang kiwaringin jeung abunala teh teu waniun ngahudangkeun guruna da geus apal mun tia mah diganggu bakal ngambek nyarekan ka dirina. Datungtungna mah nu tiluan teh asup we kaanggon sarare keur weh nu tiluan teh sare meunikeun katibra nakranan. Mangsalam peuting harita dikendanganku surat cicir, dengklokan ku surat cari cangkas bebence jeung anu sejena. Malahan mah sora ajag oge kadenge babaung ti kaanggangan. Ngan teu wanieun kadinya mah. Kai mahna eyang mending lulut mah sasatuan teh estuning jauh wae. Lantaran geus dipindingan ku elmuna eyang mending lulut anu sakitu hebatna. Gancangna carita para kaum dangu, mangsa alam peuting teu kacaturkeun kiwari urang kocap dina mangsa alam isukna besok-esuk. Kicomrang kiwaringin jeung abunala sok sanajan sarena teh pandeuri, tapi nu tiluan ieu rancingeus. Wanci subuh geus harudang, ari eyang munding lulut mamasikeun we kerkeran. Sarena teh tibra jiga bangke bae. Jika-jigana teh teu usik teu malik estuning kitu we ti saprakna kicomrang kiwaringin abunala datang ka dinya teh teu robah-robah. Sarenana teh kitu we nang karak bengkang. Kicomrang kiwaringin abunala kaluar ti imah langsung wae muru ka wahangan. Utiluan teh rek bebersih rek mandi cenah. Ari duit jeung perhiasan teu poho dibabawa lantaran bisi leungit. Mun tia mah ditunda di kamarna bisi leungit. Mun leungit pasti we bakal katempuhan, bakal menang panyarek ti eyang munding lulut. Sanggeus nantepi ka wahangan, cucul-cucul baju heula, teu poho duit oge jeung perhiasan dipernakeun heula bisi murag, bisi ragrag, bisi leungit. Sanggeus kitu mah gujubar bae harita ka wahangan. Rasa tiris geus biasa. Ku eyang munding lulut memang dikudukeun kudu mandi subuh. Mandi subuh teh eta teh sehat kana badana jeung bakal kuat mun narima ilmu-ilmu anu sejenna.
Tiluan teh cikebung mandi telem, pucung hul telem, ngalatih pernapasanana. Mandi nu tiluan teh nepikeun ka kaluarna cahaya sang surya. Buru-buru keluar, jero cai langsung make baju, sanggeusna make baju mah. Nu tiluan teh laleumpang teu poho. Dina leungeun katuhuna mawa lauk nu sakitu lumayan lah. Eta lauk teu gede, cukup keur dahar opataneun mah. Ki Comrang meunang, ki Waringin jeung abuna lagi meunang lauk. Pasti si Abah teh nyatana Eyang Muning Lulut bakal bungaheun. Satepina ka imah Eyang Muning Lulut, si Eyang Muning Lulut masih keneh we kerkeran. Nu tiluan teu mirosia ka guruna langsung we ngaliwet. Sanggeus kitu mah eta lauk teh dibeuleum. Dina waktu meuleum lauk kakara Eyang Muning Lulut teh harita hudang. Lantaran ngambe beuleum lauk anu sakitu seungitna. Buru-buru keluar di kamarna langsung mukakeun panto keluar. Tetela geus caang. Oran poe ge geus nyaangan eta petempatan. Cileung Eyang Muning Lulut teh loncat. Langsung muruka Ki Comrang Ki Waringin jeung ambunala lantaran nu tiluan teh ngaliwetna teh di buruan imah lain di jero imah. Eyang Muning Lulut kacida bungahna lantaran muridna teh teu kudu dipaparentah deui estuning hideung ayeuna mah. Biasana mah sok harese hudang jeung sok hese deh dina ngaliwet dina masak teh. Tapi harita mah gampang pisan hudang babari ngaliwet oge teu kudu ditita. Ok Eyang Muning Lulut bari jeung nulak cangkeng nu tiluan, sedengkeun nu tiluan harita teu nyahoeun Eyang Muning Lulut geus aya di satukangeuna. Wah euy geus hasil. Niangan duit jeung perhiasan teh. Nu tiluan rikat malika tukang ana breh teh Eyang Muning Lulut harita ngabedegal nulak cangkeng. Bajuna masih keneh ngaliglag teu dikancingkeun. Bukna masih keneh kusut deui. An kulantaran make gener teh atawa ieu barang bang semplak jadi kusutna teh henteu kacida teuing kusut. Da memang bukna Eyang Muning Lulut teh panjang samet tonggongna. Buk anu geus pinuh ku huis da umur Eyang Muning Lulut teh apan 70 tahunan. Nu tiluan kalakeun kacolohok jigana teh kasima ku kadatangan Eyang Muning Lulut anu geus aya di dinya. Ditanya ti kalah ngahuleung maneh teh we. Hasil henteu ieu teh. Mun hasil mana duitna, mana perhiasanana. Ngomong atuh we. Comrang, Waringin, abodala. Ki Comrang rikat manehna nangtung. Bari jengpok cuma ditangga jawab kana pananyana Eyang Muning Lulut sabari rengku. Ya tangtus we hasil Eyang. Ieu mah enggak Eyang. Ieu artosna ieu perhiasanana anu katampi ku kuring, hasil kuring gitu imah Eyang. Tak Ki Waringin jeung abundala ge hasil. Oh bada. Oh, ade. Alus pisan. Diterima ieu ku dewek euy. Eyang Muning Lulut narima duit, narima perhiasan ti Ki Comrang. Ki Waringin abuna lagi rikat ngaluarkeun duit jeung perhiasanana dibikeun ka Eyang Muning Lulut. Puguh Eyang Muning Lulut teh menikeun ka Marahmai. Bunga lantaran bunga duit jeung boga perhiasan. Sebenarnya mah para kaum dangu pikeun Eyang Muning Lulut pada duit teh keur naon atuh. Lantaran manehanana mah pan sok maling, sok ngarampok, mun teh mah di warung we tara mayar. Sebenarnya mah ieu duit teh kurang aya dina kapungsianana. Tapi meureun Eyang Muning Lulut teh boga maksud jeung tujuan nu sejen. Bisa bae eta duit teh jeung perhiasan dikeuteun hiji mangsa mah rek ngalamar ka wanoja anu geulis, bisa jadi saperti kitu. Kumpul jika nama Eyang Muning Lulut teh keur persediaan engke ka hareup mun manehanana arek rumah tangga.
Sok sanajan geus kolot oge hayang manehna teh cicing di baturan ku wanoja nu geulis. Nya gitu keneh Ki Combrang kiwaringin abuna lagi sarua hayang bebarengan jeung anu denok jeung anu demplon nyatana wanoja pilihan maranehanana. Eyang muning lulut langsung we asup di kajero imah nyimpen duit jeung perhiasanana. Teu oge geus kaluar deui nanyakeun liwat geus asak atawa acana. Acan asak eyang sakedap deui antosan be. Bilih bade siram heula mah mangga eyang. Oh kitu mah hege lah. Deka cai heula ya eyang ya. Kade teu waka aya nu miheulaan kana nyatu ya ye. Kudu bebarengan. Sok sanajan lapar ge wayahna we kudu bebarengan. Mangga eyang mangga. Mangga yang mangga. Di luaran ge kompak ngamanggakeun teu wani cucungah, teu wani miheulaan dina ngalakukeun dahar atawa sasarap teu wanieun miheulaan. Kudu bebarengan malahan mah yang muning lulut kudu anu pangheulana. Kasugri para wargi gancangna ai carita yang muning lulut geus balik di wahanganana. Manehanana kokojayan geus beres. Pas kadinya teh geus ngabarak dina daun cau sangu jeung deungeunana. Nya sanggeus kitu mah derbe harita dahar balake cerakan. Sanggeus dahar balake cerakan eyang muning lulut harita ngawinid elmu. Nyatana bayangan halimun disampurnakeun. Puguwe nu tiluan teh kacida bungana. Jurus bayangan halimun atawa elmu bayangan halimun teh disampurnakeun. Ulah nepikeun ka kaciri ku jalma sejen. Terkecuali jalma anu boga antina tangtu disampurna-sampurna ge bakal katingalieun. Wai harita nu tiluan teh diwidid elmu deui bayangan halimun sangkan sampurna. Tetela nu tiluan teh da ikana kagorengan mah geuningan gancang. Eta elmu teh elmu bayangan halimun teh bakal digunakeun kana kagorengan. Yang tena pikeun maling ngarampok jeung rea-rea deui. Pikeun ngalehkeun musuh-musuhna babarieun nu tiluan teh. Dina wanci tengah poe oge jurus bayangan halimun dina kasampurnaanana geus rengse dipibanda ku Ki Combrang kiwaringin jeung abunala. Ngawatek ieu elmu teh babari. Ngawatek ngaleupaskeun teh babari. Diwatek saterusna mah henteu diwatek atau dilepaskeun eta elmu bayangan halimun teh babarieun pisan. Ditambah deku ayang muning lulut teh nyatan antina tina elmu bayangan halimun. Lantaran naon? Lantaran bisa bae Ki Combrang kiwaringin jeung abunala dina waktu ngawatek eta elmu mun teu mah antina maka moal bisa ningali atuh ka babaturanana. Nu mata ku ayang muning lulut dibere antina. Dina wance pas sore elmu bayangan halimun kasampurnaanana geus kacangking ku Ki Combrang kiwaringin jeung abunala. Elmu antina oge harita geus kacangking kalen sampurna. Dirwanana menikeun ka bunga eyang muning lulut oge sarua kacida bungana. Ok eyang muning lulut harita cumari teh ditujukeun ka tiluan bari jeung manehna teh sugema hatena. Rewe kacida sugema hate euy. Lantaran ilaing tiluan teh gancang ngapimilik ieu elmu. Pokona mah teu disangka-sangka we. Otak ilaing tiluan teh encer geuningan ai ku dewek dibere elmu mah. Beda geuningan ai dibere elmu ku jagat rano mah. Coba mun ti bareto sia teh aya di dieu di padepokan aing, di imah aing. Berarti sia teh geus jadi jagoan anu moal bisa dielehkeun ku jalma sejen. Waduh. Anjakal. Urang teu bareto euy papanggihna. Geus Ki Guru. Geus sawios eyang. Sok sanaos urang teh neme tepang. Tapi teu aya kahanjakal pikeun goring mah teu. Malah manu aya oge bunga we, bunga anu kacida. Bunga anu teu aya wates mangeuna bunga pisan eyang.
Ya syukur ari bugah pisan mah. Sok we heula aya mah heula. Engke penting urang ngamimitian jurus anu sejen. Nyatana kacapi pangreunah peteng. Taeta rek dibere eta ilmu ku ayang. Oyahna bae kudu sing tenget lantaran gerakan anak memang hese ieu gerakan. Jeung tenaga lapis anu kudu dikaluarkeun ge ulah gede jeung ulah kurang kudu saimbang. Oyahna we kudu dipersiapkeun ya. Mohon ayang. Mohon ayang. Nya, mohon ayang mangga. Leos yang muning lulut harita hindit ka jero imah. Tutiluan mah cicing we diburuan dina kursi awi guluntungan. Bareje ngageberan dadana lantran kacida capena. Ponon poe oge geus lingsir ngulon apan harita teh geus pas sore tong geret oge menikeun karayang di sarada patimbalan jeung pada baturna. Nyerenekna waktu henteu garasa, nyaho-nyaho geus reupeh panon poe teh geus mubus asup kahalangan ku gunung. Jiga anu asup ka jero gunung eta panon poe teh padahal mah kahalangan ku gunung. Sabanana wanci Isa yang muning dulut harita ngumpulkeun di muridna. Jurus kacapi pangreunah peteng teh dipetakeun di hareupeun 3 muridna. Nyontokeun hiji jurus nyatana kacapi pangreunah peteng teh. Tetela kuno tiluan teh gerakanana teu katuturkeun lantaran gerakan yang muning lut memang gancang. Gerakanna teh cepet. Atuh pogoh we Ki Comrang kiwarengen jeung ambunala teh coloho. Gerakanna yang muning lulut teh geuningan gancang pisan. Eyang, teu kenging gancang ting tu eyang teu katuturkeun eta yang. Kudu aponon kuring mah teu katuturkeun. Leres eyang, teu kenging gancang ting tu eyang. Ki Comrang kiwarengen jeung ambunala nawar ka yang mending lulut sangkan gerakanana ulah gancang teuing. Nyaku lantaran yang mending lulut ge ngarti kana kamampuan 2 panon Ki Comrang kiwarengen jeung abunala anu can bisa nuturkeun gerakan anu gancang. Hal ieu teh kudu dilatih, dalam teu dilatih mah bakal hese nuturkeun gerakan lawanna. Saterusna mah gerakan teh dilaunkeun. Yang mending lulut meragakeun eta jurus kacapi pangreunah peteng teh aya kana 4 kalina. Ki Comrang kiwarengen jeung abunala nurutan gerakanana. Gerakanana teh jiga nu keur metik kacapi. Ramo-ramo leungeunna jiga anu keur metikan kacapi padahal mah kacapina mah da eueuh. Terus eta gerakan teh dicobaan dipraktekeun, diperagakeun di hareupeun yang mending lulut. Ko yang mending lulut ipapatahan gerakanan teh lain kieu cenah, dibenerkeun tiluanana. Tetela jurus ieu mah hese pikeun Ki Comrang kiwarengen jeung abunala. Nepikeun ka tengah peuting teh can apal keneh bae, salah jeung salah bae. Yang mending lulut menikeun ka gogodeg. 3 muridna teh tetela geuninganana bodo belet hese kana bisana. Dina poe kamari mah dipuji-puji ku yang mending lulut teh, tapi dina peuting harita mah dina jero hatena dihina. Belet-belet teuing cenah Ki Comrang kiwarengen jeung abunala teh menikeun ka hese ngawasa jurus kacapi pangreunah peteng. Nah kulantaran geus tengah peuting yang mending lulut teh tunuheun asup weh ka jero imahna. Asup ka kamarna goledag harita ngagoler keur we sare menikeun ka kadek tibra. Sedangkan Ki Comrang kiwarengen jeung abunala masih kene aya di buruan. Ayeuna mah dariuk lantaran capeun. Nyaku lantaran capek jeung tunduh asup we ka imah. Asup ka kamarna goledag keur nu tiluan ge sarua kerek menikeun ka patembal-tembal.
Ti beurangna capek ti peuting capek pasti we sarena bakal tibra nakranan. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kayaan eyang muning dulut jeung murid-muridna. Kiwari orang kocapkeun nyatana ka Bah Jugala anu aya di lemur Cijangkrik. Disaprakna aya kajadian nyatana karampogan kapalingan ku jalma anu teu apal. Can aya raratan-raratanana. Lemur Cijangkrik rondana ditambahan. Nu asalna ronda teh ngan opatan, ayeuna mah ditambah jadi 7. Jeung di setiap imah kudu nyararing ulah nepikeun ka sare we terus-terusan tapi kudu aya nyileukna cenah. Harita oge ronda teh dina peuting harita eta ronda teh aya 7. Diluan ngulincer barejeng nakolan kohkol. Anu opatan aya di garduh ronda. Kadang-kadang mah kabeh ngidor kaitu ka dieu. Tetela peuting harita mah aman. Eueuh kajadian naon-naon. Eueuh anu nyurigakeun lemur Cijangkrik peuting harita aman, tentrem teu aya kajadian naon-naon. Dina poe esukna Bah Jugala manggil kanu tugas ngaronda. Dijelaskeun kudu ngaronda ge aman, tentrem, eueuh kajadian naon-naon. Malahan mah Bah Jugala ge tumanya kata tatanggana bisi teh mah kapalingan. Tetela tatanggana oge eueuh anu kapalingan. Bah Jugala oge teu kapalingan naon-naon harita mah eueuh kalengitan naon-naon. Mangpaurkeun sabenerna mah pikeun Bah Jugala mah nyatana kalengitan anakna anu katelah Nyi Mimun. Anu keur rumaja putri keur meujeuhna mencrang disebutna ge kembang desa. Di lemur Cijangkrik mah Nyi Mimun teh termasukna teh panggelisna. Mun teh mah kalengitan Nyi Mimun tang tue Bah Jugala teh bakal sedih anu pohara sedihna. Jeung di manehna ge bakal ngerahkeun sakabeh kamampuanana, sakabeh kakuatanana pikeun maluruh anakna mun teh mah leungit. Rumatak Nyi Mimun sarena teh bebarengan jeung indungna nyatana Amburusma. Sedengkeun anak anu lalaki nu katelah si Karom sarena sorangan be da cenah lalaki mah kudu kuat, lalaki mah ulah borangan. Sorama anu kareta recet dina tatangkalan ngabagjakeun sang surya anu meletek nyaangan buana panca tengah. Lemur Cijangkrik geus caang. Jalma-jalma ti lemur Cijangkrik geus aya anu indit ka kebon, ka sawah, ka huma, jeung aya oge anu indit ka lemur anu sejen nyatana ngamaksud dagang pikeun nyuprih kauntungan pikeun kulawargana. Bah Jugala harita manggil ka Bah Odin. Bah Odin teh mangrupakeun jalma anu dipercaya ku Bah Jugala. Sangeusna Bah Odin teh aya di imana Bah Jugala malahan mah geus diuk di tengah imah. Bah Jugala ngahaja di tengah imah henteu ditepas lantaran itu sifatna rusiah. Hampura gula teh Bah. Nyaur ya ka Abah. Ya hampura itu. Aya sawalakeun Bah ngeunaan katengtreman keamanan lemur urang. Cing cek Abah ya mah ya. Di mana tah Bah? Aya anu bisa kana ilmu silat Bah. Ya urang sebut we lah jago gitu tah atawa jawara. Cing, di mana tah? Aya jalma anu bisa kana ilmu silat. Bah Odin rada kerung ditanya kitu ku Bah Jugala teh. Manehna lagi pernah ngadenge ngeunaan jago jeung jawara mah.
Tapi hawar-hawar gitu ge. Can aya kapastian sebenarnya mah ngaranna oge padomukanana. Geraan eta mah bah rada-rada bingung eta abah teh. Lantaran abah teh can menang kapastian. Di mana ngeunaan ayana jago atau jawara. Ngan ari hawar-hawar nama eta ge aya katarima ku celi abah oge. Nyatana cenah aya jago di lembur Ciburial cenah. Di lembur Ciburial nu katelahanana teh Ki Jagatranu cenah. Muridna teh aya 3 cenah. Nyatana Ki Comrang, Ki Waringin jeung Abunala. Tapi teuing eta teh da bener atawa teu da teuing eta teh abah can bisa dipastikeun. Lantaran demur Ciburial teh memang jauh ti dieu teh. Jika nama ku lempang mah. Wah, jika teh sapoe lantaran jauh eta lembur teh. Oh, di lembur Ciburial nya bah. Leres pisan eta teh bah. Penasaran kula mah. Kumaha mun aya nu kaitu. Yeun we lah ongkosna mah ku kula dibayar. Yeun we geuraan ongkosna mah bah dibayar ku kula pikeun di perjalananana dahar jeung rea-rea deui. Anu penting mah kudu aya anu indit ka hitungan heuleuh waktosna parantos saya para kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.